Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangudeui sareng kince. Alhamdulillah kagoniteun ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng dingapilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 35 nya. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Atuh saenggeus ngadenge si Nini nyarita kitu mah Mang Supri katut warga oge jadi ngarti atuh sumuhun kahartos pisan kitu mah Nini abdi janji jeung sumpah dicatet dina manah abdi sadaya nanging aduh saha Nini teh anu salaresna kami teu kaabotan nya simkuring sadayana hoyong terang kana jenengan salira sebut bae ngalan kula mah Nini Mawal Jalu. Oh sumuhun Nini Mawar jenengan teh tamaha kabeh masih curiga ka diri kula. Oh tepisan-pisan ini waleran ini tos cekap yakinkeun abdi kangge diri abdi wireh Nini sanes jalmi jahat salajengna kanggo mama mugia wae sing tenekanan pamaksadan teh wilujeng angkat mama hapunten salami ieu abdi sadayana pilih midamel kalepatan boh nu disengaja atawa teu disengaja mugia salira kersa ngahapunten henteu mah Mang Supri jeung kitu nu lainna teu kungsi nyieun kasalahan ka mama mah angguran mah kuduna mah mama minta dihampura nya teu bisa nyegah kana kajadian anu karandapan ku biina tapi mohonggohing Allah tateh anu mere katangtuan nu lumaku garis kahirupan manusia di alam dunia lain pasti aya nu ngatur eta teh. Oh sumuhun mama kamu komo simkuring mengukur tiasa ngiring prihatin kana ieu kaayaan tapi kapayuna mah insyaallah tur mudah-mudahan teu aya deui kajantenan sapartos kieu mama amin amin saur mama Kiai. Sarta satu tas pamitan mah ka sakabeh warga mama Kiai Halimi terus ngalengkahkeun sukuna ngajauhan ka eta pantep-pantan bareng jeung Nini Mawar kalayan ditetep ku kabehna anu arek mulang deui ka lembur meh teu kicep harita teh mencrong wae keur anu laju indit tapi kaayaan kitu teh gebeg sarea mating gagebeg sabab mama Kiai jeung Nini Mawar bet ngaleungit kitu bae palebah tunggul kai nu didiukan ku si Nini. Atuh tumerapna kawarga anu nempo eta kajadian kabeh oge pating rarenjag jeung reuas jalma anu borangan mah langsung sieun
Aduh, 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 cilakanya Mama Kiai teh euy, bener-bener diculik meureun ku demit. Kumaha euy ari geus kieu yo. Ceuk warga harita pahibut jeung pada baturna nyebutkeun cenah Mama Kiai diculik jurig. Tenang, tenang, tenang. Aranjeun teh yeuh, ulah kagempeur atuh. Jeung ngomong nu teu paruguh. Hayu atuh ayeuna mah urang marulang wae deuh geus burit ongkoh deui ceuk Mang Supri kituna teh harita nempas. Ah tapi Mang mana naon kitu ieu teh. Enggeus tong hayo wae ngomong kitu urang baralik wae nya. Hayu atuh kaburu burit keh di jalan ceuk Mang Supri sasatna sarua atuh. Menang kareuwas manehna oge embung ku ayana kajadian ieu terus mamawa ka dirina jeung nu sejen harita terus wae ngagedig lempang dituturkeun ku Jang Kadir katut warga sejenna lempang rurusuhan muru pilemburang. Omatnya ieu kajadian bieu teh ulah nepi tembus kanyahoan keluarga anu aya di pelemburan jeung ngeunaan leungitna Mama Kiai bejakeun wae nya balik kitu ka pasantren arek menta bantuan ka murid-muridna numutkeun pangaweruh ku Mama Kiai nu kacangking sakali deui omatnya najan ka pamajikan oge kadulur saimah ulah batus ayeuna mah urang baralik heula nya ka imah masing-masing engke urang kumpul deui di imahna biinah bari tahlilan leres teu Ustad pami kitu. Duh hapunten nya ku abdi teh nembe kacandak ngobrol Ustad ge. Ustad teh nya hapunten wae ceuk Mang Supri kituna teh ngarered ka Ustad Salman anu dina mangsa lumangsungna acara pamakaman biinah manehna karak nurojol datang mulang ti acara hajatan hitanan. Nya Ustad Salman oge teu kurang kanu mihormat ngajenan sakumaha ilaharna kasepuh padahal umurna teh masih anom keneh tur jarang nyarios karak 2 bulan anjeunna aya di ieu lembur. Nya kitu teh Ustad Salman ka kuping ngawalon. Mangga muhun, mangga ngiringan wae abdi mamang supados warga sejenna tengiring gemper kitu panginten. Muhun. Terus kitu Jang Ustad, hapunten wae nya. Aduh, ieu mah yeuh. Ceuk Mang Supri unggek bari seuri kapaksa tea sabab hatena keur giwur. Leuwihna ti eta Ustad teh henteu bari ngulik kana ilmu kabatinan. Anjeunna mah muser wae kana ngaos kitab jeung dakwah. Nya Mang Supri jeung warga sakabeh beuki garancang wae leumpangna. Balap jeung panon poe nu terus surup ka belah kulon terus nyumput katukangeun gunung. Nya teu lila bray sinar layung beureum hibar ti belah kulon kelong-kelong pating gayabag mimiti liar neangan hakaneun. Eta kaayan teh pasti geus jadi tanda ciri wanci beurang tereh disalin jinis jadi peuting. Hampir liwat bedug magrib warga baralik kabeh saterusna mah sawarehna ka masjid cenah rek salat berjamaah. Urang kocapkeun deui
Nyi Euis jeung Jangkos ngahaja can waka balik ka lembur. Nu memang kahalangan ku dua desa sabab teu nyaho peuting atuh kahijina eta maranehna teh hayang milu tahlilan. Segala rupa kadaharan jang suguhkeuneun engke tahlilan kabeh geus beres diolah kari nunggu wae wanci Isa baris dimimitian nya Nyi Euis teh panasaran bes terus nanya ka Bikenoh nalika nyalse sedengkeun Jangkos mah keur aya di masjid nunggu salat Isya sagaligus nungguan jamaah bisi pohoeun deui peuting ayeuna rarek tahlilan. Kumaha Bi kapendak teu asep teh sugan atuh manawi aya warga antos masihan laporan ka Bibi ngeunaan laratan asep ceuk Bi Euis kituna teh melong kaluar panto nu muka teuteupannana rada humandeuar curucud cipanonna bijil deui. Aduh saurna mah tacan kapendak Nyai Euis nembe teh Jang Kadir anu ngawartosan Bibi teh nyaah teuing Asep ieu Bibi cu damun seug aya mah atuh arek dibawa balik wae ku abdi arek diurus sarta diaku anak milaur hirup duaan wae atuh can menang turungan kuring teh sakaligus rek nebus dosa kasalahan abdi baheula kanu jadi lanceuk ceuk Nyi Euis kituna teh bari ngalimba. Sumuhun Nyai Euis Bibi oge sami atuh pami aya mah hoyong urus ka Jang Asep teh sok sanaos kaayaanana benten tinu sanes nya abdi oge masih terpercaya ieu teh Bi sugan teh beungharna lanceuk abdi alatan kitu atuh sedengkeun kaayaan Asep ayeuna beda jeung batur Bi sugan boa-boa Bi nya pangaruh tina hawa dunya anu meunang munjung meunang haram ceuk Nyi Euis bari bisa nyarita kitu teh sotenan dina bibir da manehna oge pernah usaha cara nu teu halal nyaeta nginjemkeun duit bari nu mayar teh kudu dimake bunga. Ngan ari kana munjung mah Nyi Euis teh nyebut cadu wae teu hayang. Nya ari ayeuna Nyi Euis jeung Jangkos geus tobat beda jeung baheula dina sikep kitu doi caritaannana teu jiga jalma tukang ngarentenkeun. Keur ngahulang kitu Bikenoh pok deui nyarita ka Nyi Euis. Aduh aeh namina ge kahirupan Nyai Euis gala-gala hayang loba harta ta teh naon bae calana pasti dilakonan kitu tah muhun Bi leres pisan kitu geuning kahirupan teh nya karaos ku abdi oge ceuk Nyi Euis ngabenarkeun bari hatena mah rumasa pernah kitu. Sapanjang ngobrol Nyi Euis teu boleh wae ngacacang pikiranna ka mana mendi wae nu pikeun jalma sejen mah moal aya nu apaleun. Hah sia aing teh kudu ngajorag ka si Uju puguh geus eueuh deui lemburna oge si Uju mah
ngan kari aya ngaranna wungkul. Berarti aing teh kudu bisa indit ka gunung gede. Kieu carana mah pikeun ngajorag ka Siberod. Arek kieu erek kitu aing teh kudu bisa indit ieu mah. Rek menta pertanggungjawaban. Bongan lanceuk aing ancur hirup katut rumah tanggana gara-gara manehna ngagugu kana pamaksudan Mang Maman. Malah nepi ka maotna lanceuk aing. Aing kudu bisa indit ieu mah. Aing kudu bisa indit tanpa nyaho batur. Komo salaki mah pasti moal ngidinan. Karena niat pamaksudan aing teh kitu pamikirna nyeuis dina waktu harita. Bareng jeung nyerekna waktu terus lumaku kalah haben dipake ngobrol mah mungguh teu karasa nyaho-nyaho geus bada isa deui harita jangkos geus mulang ti masjid malah jalma-jalma sejenna ge geus mimiti juljol datang. Sarta Ustadz Salman datangna dibarengan jeung Mang Supri terus marunjungan ngajak salaman ka kabeh lalaki nu rek milu tahlilan. Awewena nu salaku pribumi mah tatanggana mah komo nu deukeut. Mantuan harita cicing di dapur bagian sosodor jeung ngabagi pipiti keur bawaeun nu tahlilan engke. Nya harita oge kitu samemeh der tahlilan teh prok ngarobrol ngaler ngidul bari darang dahar oge aya anu keur udud sagala rupa kompak nakeranan warga teh. Harita mah taya anu kaceplosan nyaritakeun nu sabenerna mangsa neangan laratan Asep. Mama Kiai teh ngadon diculik ku siluman sakumaha nuju jadi sangkaan maranehna harita. Ngan pikeun Mang Supri mah sorangan masih penasaran nya poe isukna jeung warga arindit deui rek nyobaan cenah maluruh Asep sakaligus muluruh Mama Kiai. Kancangna carita tahlilan geus dimimitian didalangan ku Ustadz Salman anu mimpin maca doa-doa sarta ngagarenggeng mungguh mata keung. Di luar ngadadak aya angin pating saleor tarik pisan disusul ku hawa tiis nu nembus asup ka jero imah ngaliwatan panto nu muka sarta ngahiliwir nebak kana panto kamar urut biina salat nu panungtung. Nya keur kitu reket-reket panto muka kurubug budak nu borangan mah ngagurubug sieuneun pedah dirina deui ongkoh cicingna deket lawang kamar pisan. Blok cai kopi bapana cai bahe keur ninyuh bahe kabeh maseuhan karbet atuh bapana teh gancang disigeung. Harita teh diomongan lalaunan budakna unggeuh. Tapi dina kayaan keur kitu teh harita aya nu ngasongan elap di jero kamar. Leungeunna tembong bodas jeung sepa kareret pisan ku eta budak. Atuh wae budak teh ngagoak. Langsung ngagoak nyebutkeun cenah aya jurig di kamar. Bapak ya jurig pak di kamar pak. Cieun jurig kamar dulu. Nu tahlilan meh kabeh jadi pating rareret ka eta budak. Ret harita Mang Supri kareret ka bapana budak teh mere isarah cenah
supaya budak tenang teu ngebatkeun nuker ngadoa sekaligus ngagetkeun nuker araya di dapur. Ngan budak teh terus wae dilahun ayeuna ku bapana tahlilan oge tenang deui ngan kaayaan teh teu bisa lila deui sabab di jero sabab di luar deui ngadadak ngaheos bau bangke asup ka jero imah minuhan rohangan atuh nutah lilan ge jadi mengpetan irung sabab sebel jeung ngambe hawa bangke. Ustad Salman gancang nyobaan nenangkeun dirina babacaan ditarikeun warga harita ge nurutan narikan sorana api-api teu malire kana kaayaan kan sorana jadi semu ngarirung sabab irungna dipepetan deui anu di dalapur sarua irungna diparangpetan lantaran kaambe bangke. Leungit hawa bau bangke ayeuna ganti ku hawa bau kembang nu maot. Atuh daek teu daek kolot budak pating puringkak bulu pundukna ngandelan lantaran rasa keueung mimiti mangaruhan pikiranna. Jak engkos rumahuh dina jero hatena sabab sabantrak nganehna jeung pamajikanna. Poe eta aya di dinya hawa imah lanceukna teh tetela jadi beda. Lir ngadadak loba jurigan satu tas boga nu bogana maot mah. Sedengkeun Nyi Euis nu keur di dapur ngaharuk hatena nyereset peurih sabab imah lanceukna teh jadi geueuman ku budak cenah disebut loba jurig. Anu babacaan jadi ngaraco tungtungna sabab pikiranna geus kapangaruhan ku rasa sieun sareng waktosna seep ieu nya. Aduh muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun